Jadi apik dina ngomong saurna leuwih berat tibatan apik tina pakaian jeung kadaharan. Ngajaga pakaian tina perkara-perkara anu harama rada gampang nya sigana gitu. Jeung ngadaha urang ang paham lah gitu. Da geuningan kieu ngajaga kadaharan nu haram tong boro jalma anu getol ibadah. Salila jalma eta Islam, salila jalma eta nya Islam lah gitu. Sok sanajan teu salat ge dititah ngadahar babi mah embungi. Sok jalma ya anu biasa lah gitu. Bageur jalma teh kan memang Islam tapi karena ibadah teh rada kadul lah gitu. Malahan tara salat, tara naon. Suguhan ya hayang teh daging babi. Mu haram tuh. Naon haram manehna ge paham. Padahal mah ninggalkeun salat teh leuwih haram gitu nya. Leuwih bahaya dibatan kana babi. Tapi gede buktina naon dina anu kadaharan mah nu teu soleh ge kadang-kadang aja oh ieu teh teu meunang emang. Pakaian ge oh ieu teh teu meunang aya nu meunang aya nu teu tah. Tapi nu soleh ge kadang-kadang kumaha anu boga ilmu ge kadang-kadang kumaha kadang-kadang tina ucapan mah teu bisa ngajaga gitu. Kadang-kadang apik tina ngucapan leuwih berat tibatan apik tina kadaharan jeung tina pakaian. Urang ge jalma bodoh misalnya kan. Urang jalma bodoh. Apa mana nu meunang di dahar, mana nu henteu kan. Apal anu manfaat di dahar, mana nu henteu. Tong boro anu haram, anu halal nu haram gitu nya. Oh ieu mah goreng keur kesehatan moal ah. Pan eta teh artina apik gitu nya. Pakaian ieu teh goreng mana pakaian ieu dipake kieu bade dipake urang apik tina pakaian jeung tina kadaharan teh eta leuwih enteng sabenerna mah tibatan urang apik tina ucapan. Berarti bakat teh ku hesena ngajaga ucapan gitu. Ku hesena ngajaga omongan teh. Saur Syekh Fudel bin Iyad mah nyaeta wal wara'u fin nutqi asyaddu minhu fil luqmati wastiyabi.